Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Citra Agnia. Abdi bade ngawawancara pedagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten bawaga waktosna, abdi bade ngawawancara Bapak ngenaan icalan anu ku Bapak diical. Pertarasan nu kahiji saha wasta Bapak teh? Nawan anu ku Bapak diicalkeun? Sama bakso. Pas sabaraha lama Bapak icalanana? Atas lama. Selami. Sabaraha penghasilan sadintena icalan bakso teh? Penghasilan naon pasir kotor bersih teh penghasilan pasti ada video Batina ya bilang manggung lah sekitar 300.000 sekarang di dasarnya jongkok gitu kan 300.000-an sareng sabaraha modal awalna? awal paling sekitar 300 modal awal gitu pintar segitu Sareng hiji deui pami icalanana ditabur sabaraha dugi ka tabur baraha? anu mah tabu 1 dugi ka 8 karena 8 ini mah jam 8 lah Dugi ka saha? kadang saya kadang itu Mun cekap sakitu wae anu ku abdi ditaroskeun. Hatur nuhun kanu walaranana. Hapunten atas ngawaga waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.